Oh, heula. Aduh. Nah, jadi madenda gitu aing. Kiwari geus gumelar putra pajajaran wawangina sumabar sajagat rakyat kawentar ampuh timpu sabar satriaan militan jujuk galur cacakan siliwangi kerepanang apa lawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh karena perjuangan pahala kaca pangan zaman ngadeg jalur Pakuan kamasuran pajajaran tempat payungan kahilan aya di kondangan Gusti wawa warisan jujuk galur cacakan siliwangi kerepanang Wangesi ditutur nepungkeun asma luhur wawanina kaukur nempas ka jalan takabur sore cenah cepoman ape atur kemo cenah coy Ampun lanceuk aya anu Amulyana Kidanang Amulyana aturan awas coba comoy kiwari geus kumalat putra banget jajaran wawanina sumabahar sajagat raya kawentar ampuh simput sabar kesatiaan militan jujuk galur caciar siliwangi kerepangan pahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh karena perjuangan pahala kaca pangan dina jaman kalau Pakuan Muhammad Surabaya jajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Bandung mawa paesan siliwang Ginanjar sengit nyambuang kamaju uang siti tutur nuturkeun asma luhur wawangina kaukur numpes ka jalan takabur Geboy saupami telepan kurang asa kantos tepang mun bae duka di mana puasa duka iraha
jeruk nyu pasarengan sate kacang ayat daya puasa mengepang karep dasok ikis manehna pegat mangkali sana cenah asih nyatrim diri nusa nyana kudu asih nyari panggil lana makalangan kuring lempang dina jero pangimpian di mari baya kuring geus ngambah ka banda nyuk cuk nyuk mungai sareng ka sate kadan aya daya nuasa muapang karepna dasok iis manehna bekat ciptana. Iya.